Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Muqaddimatun ari ieu eta muqaddimah min kalamil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu tina cariosan Imam Al-Ghazali radhiyallahu muga ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhu ka itu Imam Ghazali. Nomor kahiji al-khuluqu ari pirang-pirang akhlak. Ibaratun eta hiji bahasa. An halalatin tina tingkah linapsi pikeun diri. Rasihatin atawa pikeun nafsu, pikeun jiwa rasihatin anu anceg. Tasduru anu bijil anha tina itu nafsu naon al-af'alu pirang-pirang pagawean. Bisuhulatin kalawan gampang. Bidun isti'mali fikrin kalawan henteu make pikiran warawiyatin sareng timangan atawa persiapan. Paingkanat mangkalamun aya naon al-af'alu pirang-pirang pagawean teh aswadiratu anu bijil anha tina itu nafsu jamilatan eta anu sae sumiat mangka dingaranan naon tilkal halatu itu tingkah teh khuluqon hasanan kana akhlak anu sae. Wa ila sareng lamun henteu jamilah sumiat mangka dingaranan itu akhlak teh khuluq atawa itu hal tingkah teh atawa af'al khuluqon sayyi'an kana akhlak anu goreng. Wa ma sareng ari perkara lam takun eta anu henteu bukti ieu af'al teh rosihatan eta anu anceg atawa wama sareng ari perkara lam takun eta anu henteu bukti itu hal tingkah teh rosihatan eta anu anceg pin nafsi dina diri latu sama mangka henteu dingaranan itu ma teh khuluqon kana akhlak. Wal akhlaku sareng ari pirang-pirang akhlak tuktasabu eta diperedih itu akhlak biriyadati ku latihan wal mujahadati sareng sungguh-sungguh ibtidaan dina mimitina hatta taswiro sehingga jadi itu akhlak tob'an eta jadi watek intihaan dina terus-terus atawa dina akhirna kaman saperti jalma yuridu anu ngamaksud ieu si eman ayakuna kana yen jadi naon khottuhu tulisanana ieu si eman hasanan eta alus fa innahu mangka sayaktosna itu si eman yatakallapu eta meredih ieu si eman awalan dina mimitina taqlidal khututi kalawan nurut pirang-pirang tulisan atawa tuturut pirang-pirang tulisan al jamilati anu sae hatta yasiro sehingga jadi naon al khottu tulisan naon al khottul hasanu tulisan anu sae tobiatan eta jadi watak lahu pikeun ieu si eman. Walisa sareng lain naon hadza ieu bigori bin eta aneh pil insani di manusia allazi anu wahaba mere kaladi saha Allah Gusti Allah al aqla kana akal wal idroka sareng kapahaman. Bal wala balik tak lamun henteu pil hayawani mangka eta di hayawan al wahsyi anu lingas. Fa innahu karana sayaktosna itu hayawan yumkinu eta mungkin naon taghyiru hulukihi ngarobah akhlakna atau naonnya akhlakna ieu hayawan teh biriyadati ku dilatih hatta yasta'nisa sehingga linek ieu si hayawan ala taro nah henteu ningali anjeun al kalba kana anjing yu'allamu anu di latih ieu si kalbu lisoidi pikeun ngaburu wal hirasati sareng ngajaga wallahu a'lam bishawab.